Pujastu teh sampean diterima pati. Hatur nuhun ngiran kali perkawis Naon Cobi tina naon rupi hal kalepatan muga ageng siwa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ngiran saling malum. hatur nuhun ngiran atuh ping tiga aya pikir saenaon purwa salira karsa nimalan bujeng hinga kapunut barganing tanaga emutan larapati kasangakeun ngiran Tunggu. mangga destokeun Mahaprabu Kaharep diukna Senopati. adi kapayun lenggahna kiadi lah Tetapi noda majisi mapi pun Senopati nampi kana pembagi salira. kalayan ngahaturkeun semua pangabagus kaunyo panjenengan ya diterima Senopati atuh salajana bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina malung ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih ayat cara nut sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersanga Saling malum Senopati. atur nuhun ngeran atuh ping tiga na yeta ya pikir salnaun urwa salira kersa nimalan bujeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggakeun ngiran Saperkara kaula pribadi ngahaturkan sabunuhun laksa ketika bingahan. kaanyen duaan anu parantos nyaosan kana panggulumna kaula peui nah mahaplah diangkir kunarapati dionang kuraja dicalukan kuratu kaula salaku bawahan muabah dingicing sila bengkok sinemah ngiran muabah hakana tinimalan nada muanyencang pangabdian kasalira ngiran disim abdi muamua satengah sapotong bade sagemlengna ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara syariatna atuh umumna anu tadi khususna kasalira ngeran mangga tansah diajeng-ajeng tadi ge parantos disangempkeun jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa mangga bade siangna bade wengina dalah bade subuhna ge mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam kanggo salira ngeran Syukur baja kamayangan. laras ngeran mangga Satuluina naon teh kaula selaku raja di negara Narapati di ieu negeri dina danget ayeuna kaula bakal nyangakeun pangajian anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati wah eta kula maksud naon rek mere penghargaan poe ieu. waduh kene jadi nampi di penghargaan poe ieu nya meuni asyar menteu madunungan masihan penghargaan si kene kubager ieu madunungan asa cikene masihan penghargaan ya kula
pangasihan di penghargaan tina perkawis naon ieu teh Gusti Prabu tina perkawis naon Cobi kula nyaeta dina mangsa anjeun ngeuyeuk daya ngolah negara Doh ngurus hamba-hamba rakyat estuning anjeun tinggi cing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa nepi ka ieu negara bata merah jadi negara berat beunghar ceuk paribasna bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah kuncir leit loba duit ieu teh hasil gawe nu rancake anjeun pati jeung senopati wala Iya bening eta janten ieu teh pengabdian Pak penghargaan teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka negara bener Wah Gusti Prabu naon maka sewu tong janten pendu salaksa pun dados duka Doh sanes disim abdi bade nampik pangasih kana kasan salira anu sakitu luhurna Doh nanging Maka bawiraos kaula ngabdi na kaula ka negeri Sabaraga na kaula ka negara anu dipalar sanes layan pangajen anu dipalar sanes sadia nanging ngabdi na kaula ka negeri Sabaraga na kaula ka negara anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyata nuju negara anu subur makmur gemah repah lojinawi aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotila kahontal kurang sadayana sanes layang pangajen sanes Gusti sanes layang pangajen anu dipihara puji si mabdi mah nyaeta negara urang we subur makmur sakumaha nu parantos disaurkeun ku Kakang Pati Doh leres dai ngabdi na ka diri Sabaraga ka negara mah eta mah parantos gajantenkeun konsekuensi atanapi kewajiban jisim abdi selaku aparatur negara Leres sanaos teuas kacida Iya dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah negara Kereuyeuk we kula nanging ieu teh kewajiban urang sadayana ngiran Angtos ular dina mangsa ngangkat ajen inajen i negara supaya negara urang diajen ku negara deungeun hiji eta kaduana kirang kumaha jisim abdi paratos digaji ku negara boh gajihna nyekapan boh tunjanganana anu sakieu raoseunana Leres bumina di bumian fasilitasna mobilna kendaraan di mobilan Semuhun teu acan uang makan unga dinten ieu teh kalintang Gusti izin bili kasebatna ngareuwuh ku siku jisim abdi Doh margi jisim abdi karaos diwowoy ku salira maharaja nyata ku negara jadi asa teu kedah ngeran izin komo upami ditinggali tina kacamata agama mah kalintang izin Leres laun angot hiji pamimpin ditinggali tina kacamata agama langkung izin loh make jeung mawa agama Doh Iya naon make jeung mawa agama ieu mah pati teh dungu Dungu belon belon dedengan teh nyebut belon Ya kena eta nyebut dungu Loon sekali laras keke Kalau naon anjeun pangna kakalo nyebut dungu ulah ya poho ieu teh hareupeun raja Dungu cenah ber harga diri dikamanakeun kaula ha peda hareupeun raja anjeun ka kaula ngarendahkeun peda hareupeun raja anjeun ka kaula nyebut dungu Yang ke alam hayang kapake anjeun kudu nunggal pangapunten geurang parek angeuskeun ulah di luar di dia angeuskeunana resep aing nepuru pasnya teh Aha Ya gelar cik naon pangna anjeun nyebut dungu ka kaula
Tak punya para sehat di galak. untung di dia eueun prajurit atawa aparatur negara mulia Ya kulan era atuh. naon maksudna pangapunten Kakang Pati Ngarenahkeun ka batur. sanes ngarenahkeun ulah wakabuka mata da kaula ge teu sieun pangapunten geran pek anggeuskeun Ah, Sobi. naon pangnanya nyebut tunggu Kakang Patih tadi nyembat make jeung nyanyanak agama bener dangukeun ka cacak aya agama di alam dunia ieu Mata. cacak aya agama di muka bumi ieu cacak agama aya di negara urang masih kene loba manusia anu luar tina aturan agama Rasul. cacak aya agama komo bonowo Bisa kumahal. rek kumaha awut-awutanana di alam dunia lamun di dunia tanpa aya agama Oh. hah cacak aya agama loba keneh nu korupsi Ya, kulan cacak aya agama loba keneh jablay agama. Cocok aya agama loba kene anu teramaya. sok dalam munawah agama di muka ieu bumbu ieu kabeh jelema awewe jadi jablay lamun eueuh agama Amin. lain imam lain teu menang beragama pun teu Gusti pek anggeuskeun lain teu menang beragama pun teu Gusti pek anu ku kaula ditanyakeun mah anjeun da kaula ge beragama kade ulah salah sampean ceuk anjeun tadi pamimpin ditinggali tina kacamata agama leuwih era kaeta pelebah mana erada pelebah mana tah pelebah mana jawab wani ngomong wani tanggung jawab hah pelebah mana punten Gusti pek jawab oke Oh. siapa takut pelebah mana jawab Senopati saya manganggeran syaur jisim abdi pamimpin leuwih izin lamun ditinggali tina kacamata agama bener pelebah mana saya punten kaharep yuk eta kaharep tanggung jawab banyak kapayun bulan ngalar kapayun bulan karep boleh kalem tong popoloto Wawas sekali. ke daun hate mah kudu tiis Rasul. kepala dingin tenang tanggung jawab moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun statement lamun teu tanggung jawab wani berbuat wani tanggung jawab tapi kateuneng kitu anu mahanjeun hareupeun raja teuneng wani karena bener sieun karena salah kumaha namanya teh Gusti Pamimpin ditinggali tina kacamata agama pelebah mana erana Syae nanging sate acana urang papaitan heula we. Papaitan naon? Urang amal MOU heula. Memorandum of Understanding. Oh, beres. Maka jeung papaitan heula supaya bangblas. Papaitan naon? Upami jisim abdi nyaurkeun jawaban jisim abdi moal kasinggung salila kumaha engke teu biasa kedah ayeuna kasinggung moal bendu moal leras moal jadi sae jawab cicing atuh
ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama langkung isin naon teh emut kene salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja disim abdi jadi senopati atau kakang patih jadi pati dina mangsa dilantik di negara jadi aparatur negara sadayana disumpah maka jadi ungkulan ku kitab sagarupa kumaha sumpahna demi Allah lah pakai jeung mamawa Allah naon pakai jeung mamawa Allah naon kitu jika agama Islam we ye kumaha dalang belugug dalangna Islam aing Islam reun dalangna Kristen aing haleluya Laras cici atuh cici demi Allah abdi bade bakti ka negeri sabaraga ka negara syariatna hakikatna ka anjeun ya Allah setiap demi Allah tina tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebutna jalir janji leres bener tak abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna cobi nya dosa doraka bener tah karing mikire urang ene salaku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararuti tegawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadak-ngadak deukeut karyat mah nya eta dina mangsa kampanye medae kulin ka kampung-kampung janji we murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang para tersalik na kursi jadi pamimpin poho kana janjina kadang-kadang nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seueuh-seueuh nu lapar-lapar laras kula ka ieu teh isin kana janji ing poka teuing sabada senopati abdi Gusti dipecat sia bagja aing boga senopati budak ieu sugan terek dipecat bagja aing boga senopati budak ieu luar biasa nuhun geus ngelingan kaula iya bulan hareup ditaikeun gaji wae kuduna mah nu ngomong teh sia salian tinaik gaji maneh rek diberi di jabatan ku kaula naon teh Gusti salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula wayahna di negara anjeun kudu jadi ustad si gedap Gusti kasinggung yuk naon ke kita kakang batit teh seuri atawa jeung seurikeun nah beda ari seuri mah seuri geunah anjeun seurikeun mah sok aya unsur ngaledeh aya maksud nyari sebut jeung seurikeun pantes nah make jeung seurikeun turun derajat belum turun derajat naon tidak senopati jadi ustad sakedap saur kakang pati tina senopati jadi ustad turun derajat bener pantes sebut tunggu leuwih ti dungu ieu jelema ieu kumaha tah naon dupi kakang pati apal hartina ustad naon nya apa mau pati-pati yang dijen pati lamun tapa ustad naon hartina ustad hartina bener
Ustad semohon hartosnya naon hartina Ustad naon Ustad tukang ojek tukang ojek masanes Ustad Usman tetangga urang Ari Ustad teh hartina bedieuna guru padahal langkung tieta guru Ustad teh dupi kakang pati tiasa nulis syariatna ayeuna ti saha ti guru tu geuning tiasa maca ti guru tu geuning tiasa ngetang ti guru tu geuning moal aya presiden moal aya menteri moal aya gubernur moal aya bupati wali kota moal aya camat moal aya lurah moal aya RT moal aya RT lamun syariat tanpa aya guru lumatak wayahna dina nagara urang taikeun gaji guru teh ya hormat guru hormat ieu ai gaji dewan kabuli naon-naon kabuli itu kabuli ieu ai guru motor ge ngiridit padahal maju mundurna hiji negara ditangtukeun ku dunia pendidikanana dina pendidikan aya guru nu mata kade ulah macam-macam ka guru kolot urang nomor 2 guru Ratu Wong Atua Karo aduh lain aduh mikir bina-bina teuy lain turun derajat jadi guru teh naik derajatna lalabora teuy ulah ngarenahkeun ka pangkat ustad kade ka guru ulah ngarenahkeun komo camplak bahaya rek kumaha ayeuna nagara kahareupna lamun barudak geus wani camplak ka guru ayeuna loba pisan kejadian murid camplak ka guru rek kumaha mentalna bangsa urang lamun murid geus camplak anu jadi guruna ayain mah guru ditampiling gara-gara ngarokok make jeung rek dikapolisikeun kaula mah baheula ditampiling ku guru baong di sakola bebeja ka kolot ditambahan ku kolot teh tari ayeuna kadun dilulugukeun ta ieu rek kumaha mental kahareupna urang saurang luar biasa mana Senopati nuhun bulan harap diberi bonus kuai salah dari penasihat ya bangga nuhun Gusti kuduna masih ya ayo bonus akhir tahun nih kaulah salaku raja nganuhunkeun ka anjeun Senopati anu geus bisa mamatahan kula estuning anjeun Sri Kuti Sakerang dabongan ditaros kula oge perjanjian tadi salira moal amek aing moal amek cukup ngabahas nagara jeung bangka cukup sakitu pati kaula Gusti kaharep yeuh ka sae luar biasa bagja boga Senopati mudah kieu bulan hareup ditaikeun anjeun kebatan jadi lebe ngaledekeun kai ngabahas nagara jeung bangsa cukup ayeuna maksudna dina waktu ayeuna kamu ngabahas negara jeung bangsa muni apa saudara ieu mineng ka dieu lain mineng naon aya we tulisanan di handap tong beja-beja aing teh hayang ka urang dieu ka urang mana aing hayang kawin ka urang luar negeri wah palai kabule ka urang mana sanajan urang luar negeri tapi ieu awewe urang kampung Baulisung urang kampung Baulisung bener untung Baulisung teu bau kelek
gendrung kieu ampun. Untung teu bau paham oge. Urang mana ari teh urang kampung Tegal Arum. Urang kampung Tegal Arum bener saha kakasihna? Kakasihna nyata Dewi atawa Endang Laila Sari? Laila Sari bener. Jadi itu urang kampung saha ramana bapakna ieu jelema terkenal. Bapakna terkenal saha bapakna maneh ge bakal kaget ngadengina. Aduh acan Acan jo kaget. Jangan acan jo kaget. Supados gen teu we. Saha ramana bapakna nyata Lurah Togog Tejo Mantri. Anak si Togog Eta Gusti telepati teh henteu keisa kedak Gusti sanes bade ngahina kana ciciptaan pangeran da urusan kasep jeung goreng mah relatif bener kena ku paribasa teng marut teng bebenyit anak cengceleng uyah mah terates luhur bener upami telepatna hapunten pisan naon si Togog manggureng batut monyong nih. anakna gelis kacida uluh Laila Sari teh gelis nu mata kaing kapempiongan oge aduh atuna ngeran dai Togog mah jelemana pi duit Ya matre. panjenengan mah komersil ayeuna dipika hayang ku salira raja wah moal teu atoheun atoh-atohon Togog dilamar ku salira mah putrana ngan ieu anu ngahayang ka Laila Sari lain aing mungkul weuh nah saha hampir raja-raja di satatar media desa mikapalai ka Endang Laila Sari ulu gelis pisan jigana gelis kawanti-wanti kumaha sareng Ibu Lilis Cinawi gelis mana gelis ieu wah hebat atuh Lilis Cinawi teh panggelisna teh nya mata citemon kapengpeongan oge Marukana. Si bos muda atuh ieu mah. kumaha upami dibandingkeun jeung si Edah Si Jauh kana gelis Laila Sari tuh menang badak unggul saya tahu. jigana eleh badag unggul Menang badak unggul gua. ale body. jadi ieu teh lain aing ngungkul mikahayang jadi raja-raja anu tungtungna di Tegal Arum kiwari biayakeun saemara blabar kawat anu jago blabar kawat anu jago bener saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saemara bisa ngaboyong Dewi Laila Sari Dewi Laila Sari bener saha jagona nyata lanceuk Laila Sari saha Kamilung oh si Ilung bener atuh eta mah rakana bener apa labi apa tah jagona eta janten kumaha wayahna milu saemara kaula lain saha Senopati aing nyaho siapati nya geus jadi pati tapi blogugna bae teu kalah pangartina gede keneh kawanina gede keneh Senopati abdi Gusti sanggup maneh nyokot Laila Sari sanam wayana milu saemara sae manganggeran iraha ayeuna waktuna ulah disupagetokeun
Saya mangga sampun dia teh pagawean teh nya. Dingin. Aya nama Persib ada di atas angin. Iya. Ala tiris. Puncak dingin lah. Ada di puncak Persib teh Gusti aduh. Barangkali jaket gitu. Nya geura bobotoh aya geura marah ke jaket. Nya tiris kan gitu. Sabab tiris ayeuna. Lain sia teh ku Persib teh menika kitu-kitu teuing. Duka kumaha Gusti abdi mah ku Persib kaya danan pisan Gusti. Kita mati sih. Nya cinta mati abdi mah ku Persib. Nya mata abdi mah ka mana teh nyedak bandera we. Di bawah bendera Acep tuh. Darah tinggalnya sih Acep. Packing serdadu teh abdi Gusti. Allah eta. Bendera Iya. Bendera di dompetan. Bendera ge wah abdi mah dipuput Gusti. Ya. Matak bendera ieu mah sigit Japaron. Wah, ada di minyak. Bendera ieu mah aduh. Ya Allah, lindungi Persib. Ya Allah, perjuarakan Persib. Ya Allah, pintarkan Persib. Ya Allah, lindungi Persib. Halus guna. Bilkis Nah, dai mah ada yang tete keur Bilkis. Nya itu mah ayo ting-ting mah keur Bilkis mah keur Persib. Persib ieu mah. Keur Persib Gusti. Aduh, ai Gusti meuni teu ieu ketinggalan teu biasa-biasa. Dingin wae eta. Meuni dingin abdi nyerak bendera teh. Weh. Minta aya reaksi ini. Meuni teh aya reaksi ka Persib teh. Udah respon gitu. Tiap jelema ngabogaan karesep sewang-sewang. Teu bisa disarwakeun jelema teh resep kana naon-naon. Abdi mah nu penting Persib we. Margi Persib di dadaku. Margi abdi mah darah biru. Semoga duit Darah biru. Ngapoe ngadaharan bulau. biru mulai Supaya darah biru. halus. Iya. Aku masih awe, cuma abdi we. Pokoknya mah Persib mah doh Gusti aku. Di zaman kapungkur abdi mah Persib Gusti. Abdi mah keur orok. Naon? Ku cinta-cintana ka Persib, naon? Batur mah pan keur orok teh lamun dipernel teh ku di bedong teh ku pernel. Bener. Paling henteu ku samping kebat nya. Abdi mah lain. Ku naon? Bendera Peking. Aingan atuh. Ku bendera Peking abdi mah Gusti. Ya eta. Lamun teh ku bendera Peking teh abdi mah haneut. Tampek. Jo hareng. Sing baletis we. Cinta lentis kaligata. Ada tuh. Berat-berat. Ku ngepet. Eta teh sumohon Gusti abdi maduka kumaha ku Persib mah doh. Pokona abdi mah ku Persib mah ngepen pisan Gusti. Kemudian dodo. Ceulai ngeungan ulah kaleuwih. Ulah kaleuwih sabab pangeran mah tareseupeun ka jelema nu kaleuwih laras Gusti atuh naon Gusti nya. Nyata kudu leuwih. Jalokan batur-batur saya mangga. Hei dulur. Anjing gua balik. Bekerja mual balik. Datang si ieu mah moal balik tina bahagia teh jadi riweuh ai. Kunaon atuh? Kunaon panyawa jeung jelema teh budeg. Wating cager ayeuna mah. Hah? Wating ayeuna mah cager. Nepi ka kiamat ya moal cager-cager. Apa di panas gitu. Ceulina di beton. Bener tuh. Budeg anjing gitu. Budeg kemudian lah panas kieu mepeg. Jora anjing lah. Sabar. Budeg gitu budeg. Api-api ngalamun. Oh, yang kating lebih bawah. Padahal mah ceulina teh ngaguru. Guru kumaha? Aya kating. Udah kayak gitu baru tenang. Alah. Kita ka aing nanyakeun sa
maut tadi Bapak maneh maut ubaran ku tutut Biasa ge hakan ku sia tutut tinggalengna geraja tebo sigan. nyangakeun sima pangabaktos Gusti diterima lantot Nyambung. sakitu deket ulan wey kaitu ngaliuk ngaliuk na kaitu si Aji jangan si pangabaktos Gusti diterima sih deh nona ya naon-nana jadi aduh ya Allah ya Rabbi alah woi kait Kali itu kali yang alah ya Allah ya Rabbi sagedeng-deng minta tulung ka aing gereja merong Orang kumaha kita hari-hari. kela goblok ge keur gedek atuh gereja merong ayo jangan malu-malu aku menunggumu ayo sayang ya gaknya dihitung begat tilu hiji dua dan ini iya ada pergerakan iya ayo anjing balik deui dibedokeun lulus. aing ngera anjing Dibedokeun deng. halo barampun ngapeuy gereja tepoy ayo Cepat. dia tuh iya Udah gak sabar? Eta pembunuran jadi pengusru. anjing delomang Aku pakai yang pembunuran. Pembunuran itu. Pakai yang pembunuran. alah ya kebijakan picking 3 brus gereja tepoy ya We merong. gini aya mana bro cager cager alhamdulillah sehat sabaraha poe naon anjing duduh teuing kau gede saha nu kau gede anjing sehat Allahu Akbar teu ngabejaan atuh di okname nu di okname anjing aing mah cager jagjag Allahu Akbar nongtot bohol Kulit teh elit. nu nongtot bohol anjing aing mah jagjag atuna lain bebeja teu kudu ka dokter bebeja ka uing atuh kitu mah gampang ku daun haneuleuh ku daun haneuleuh beresok ka haneuleuh jadi direbus tuluy diinum jeung daun kahitutan hijikeun inum geura insyaallah saha nu nongtot bool eueuh nu nongtot bool ceuli sia tore hah 8 lembar Kudu sanak tuh. ulah leuwih ti 8 lembar bisi karacunan 8 lembar we saina 2 gelas nyaho anjing is 2 gelas Wah, ini saya ember.
2 gelas lain sabdrum eta mah kanggo ibak ieu mah kanggo nginum 2 gelas tina gula 2 gelas teh jadi sagelas digolotrokeun seuneu cing lelaunan ulah tarik teuing sadengeut cenah manteng supaya rata ieuna godoganana 2 gelas diganggang nyaho anjing age nyaho is 2 gelas lain 2 toren 2 toren mas yarek melak lauk nyen balong tapi bina teuing jauh-jauh situ mengejeng 2 toren haneuleum asa daek ngaleukeunan insyaallah teu kudu ka dokter teu kudu ka UGD lamun bener teh mah deueuh teuing nya isuk jeung sore udang sare jeung meme sare aing ge nyaho ngan eueun nu nongtot bool is lain tengah putih meme sare isuk-isuk jeung meme sare ngadon tengah peuting teh anu nongtot bool sa ye bina teuing teh tah itu nurut atuh alhamdulillah lan sumuhun naonana tuh dengekeun dunungan oge cenah kantos nongtot bool tuh ku haneuleum naonana 8 lemar lan ai mana weton naon wadah teh nyaho weton mah wadah naon wadah poe naon ti wadah ye kanu gogorowokan jempay aing aja ke gogorowokan wadah teh kudu gogorowokan kadengin sok si guru ngene ke wadah aing teh kemis tuh geuning Senin mah gampang Senin teh jalma opat lemar Senin mah 4 lemar bos kana cai 2 biasanya 2 gelas bulan sumuhun insyaallah sumuhun tuh leukeunan cek dunungan oge leukeunan sabab urang teh kudu leukeun ngeureuyeuh nikeun sanajan bari jeung pateh gunung bakal dihanapeun mumunjangan lain mumuningan mumunjangan sagarup daun bulan semua taeta sagarup bulan laraknya tuh hiji-hiji naruh ya beliau awah nu ngomong